wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun nami abdi Suci Rahmadani di kelas 12 TKJ 2. Sareng rencang abdi Novianti Roliani, Fitriani, Bibi Martina, Cica Salsabila Azhara. Ayeuna abdi sareng rencangan bade ngerjakeun tugas nyaeta ngambil video tentang bobogohan Gen Z toksik. Wilujeng nyakseni. Ayo. Dagang mana aja dia? Basreng, cuanki, bason, kerikil. Dasar basreng. Cuanki, baso. ayo jajan lah yuk. Yuk, Ayo. Ada anu iya Kak urang ih. Saha? pengen video ayeuna atau kede? Cicing heula atuh bisi cerape. Cicing we. Uci yang antar ke cai. Oh, hayu, Cak. Uci nih teh. Sok. Nelponan wae saha? Cica ieu nelponan wae ka bogo maneh. Ih, gandeng. Cica urang ka ditu heula. Naon sih nelponan wae ke kerja kelompok? Gimana? We're gonna balik pergi kelompok wae alasan. Oh, ya boleh dong. Paruman gandeng. Hello, me, Verify di Paru, mate. Hayu, bener saru. Itu si Uci geus aya. Mending cuma tiktokan heula yuk. Ih, mending ayo nanyain video na, bisa kabur hujan. Ih, iraha deui urang kupu. Mending tiktokan heula teh sih. Ya, ayo, yuk. Ayo. Nah, atas oge, hayu nambah video ayeuna. Ya, abis di hujan. Yuk. Yuk. Wilujeng nyambut bulan suci Ramadan. Harus anjir. Jurik coy. Iya tadi. Kaget ya. Lu eta. Ih, Cica. Anjir si Cica. Ih, mana? Cica naon eta?
Naon iya eta? Henteu aya Cica jujur. Cica dieukeun ih jujur kunaon eta Cica ih anjing. Cica ngomong teu. Cica naon ieu? Ih, urang teh bisa nyaritakeun hese kumaha nyaritakeunna. Urang sih di kumaha diancem. Nah, teu bisa. Sok Cica carita, da urang teh lain batur. Sok nyarita, tong sieun. Coba tinggal urang teh bisa mere solusi. Ih, sebenarnya urang diancem mun urang nolak fotona rek disebar. Emang foto naon? Foto nu teu wajar. Sumpah. Cica. Oh, urang paham, ayeuna urang paham. Cica mata kitu teh sieun. Tapi sok ayeuna mah lawan Ca tong sieun. Bener teu? Bener, mana kudu bisa tegas ka diri mana sorangan, Ca. Mana tong sieun diancem kitu. Eta diri mana? Sok ayeuna riungkeun bawa lalakina ka dieu kita ngajemput ke kumaha bener kan gitu. Tah kitu Bener, bener sok, Ca, Bu. sok. Ih, da urang sieun. Da mana naon, mau dikukumaha Cica. Heueuh tuh aya telepon. Sok. Halo. Mana naon maksud sih kayak gitu? What? Mungkin sih. Bill Motors hand. Urang nyaho. Urang tadi nempo chatna. Mana kos kitu. Sok ayeuna mah maneh jujur nah gitu kalau baturan urang sok kumaha. Mana lamun rek kitu sok meuli awewe tong kedua-duaan urang. Naon sih lalaki ini? Geuleuh. Get it. Connect to you. Oh, KRI. Terus tinggal di kamar mana kos kitu tuh. Awas ya, awas ya, awas gitu deui. Cica, lalaki kita teh bener ke masa depan Cica rusak. Mending tinggalkan ayeuna mah lalaki kitu mah tong dilayanan. Heeh, Ca. Geus ayeuna mah mana cinya ka diri mana sorangan. Bikinkeun oge sakola jeung ieu mani. Heueuh ayeuna mah moal kitu wae rek geus wae. Nuhun nya. Terbutuh katanya.